didama-dama kumacara bigawena disarengan ka Gustina nu ngayakeun urang sadaya ari mungkul hakikatna wungkul ku pangarsa Allah singkah kana jalan goreng pigawe jalan kade gatena ka ibu karamah taat kana diwulukna Ayundang ayu urang hati ayeuna sangkan mulia lahir batin melapangkan hirup di dunia ayu gerak saradia yakin urang sawajibna malah teu disampeurkeun teh Gusti sujud jemaah ka Gustina dia moal sulaya yakin ieu bakal nyata sangkan di hampura dosa geuning aya paribasa indung teh tunggul rakayu bapa teh tangkal darajat dina kateranganana Allah moal ngahampura mun teu dihampura ku ibu Rama gade ulah ka jowo-jowo hilap kana kewajiban hilap kana kewajiban di pundut kudu rasayu ditanda kudu kawasa kureng hatu panganggeus ngabengkak santun balu usah dicabut ku malaikat kang urang pesaka nyawa ngangesek mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam raja geus waktu ninggalkeun lembur ngacuk-cuk ka alam meunang ali geus diukur mapikeun awak sakuju heeh mah graduh meunang ali geus diukur mahi kerawak saku jurek naon anu dibawa duit loba sawak lega menang ngumpul-ngumpul teh bela anak supasea menang tisuk-sruk tidung-dung besok dipake adigung kana sholat mabok linglung waktu zakat nage ibadah ka teler-teler nepi ka nyangkulu ngaler di tengah ibahna goreng ngajolokong di luban diriung ditarung diriung ditarung buat Paji Nurdi lagadar datang pasar istighfar wah nya gebati lumangis gambar pacampur jeung waas setan mah serimu puas setan mah serimu puas Masya Allah Dang harta anu undung-undung pakaian duit satangtu ngan make boe asiung ditambah kai jeung padu lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke benteu sanggup bayangan Rasul ngalingan dunya mah pangumaraan abad kamalinaan tonggoyan teu nyubadana ieu duga ninggas jang para ruku padung raku lemah
poek rupak jelatu genang rumas nunggali susah dusakan rek maturan gesan cicing babarengan Ngerayo mana sobat mana dulur geuning